Allahumma sholli ala Muhammad ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala al-a'immati hadiyin mahdiyin. Assalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum wal malaikatu al mukarramun. Assalamu ala al-Husain wa Ali ibn al-Husain. Assalamu ala aulad al-Husain. Assalamu ala ashabil. Assalamu alayka ya Abdullah. Assalamu alayka ya Tariq. Assalamu alayka ya Ruh. Assalamu alayka ya Khalil. Assalamu alayka ya Kalam. Assalamu alayka ya Habib. Salam sinaran sholawat urang sangakeun kapan sang alam nyatana ka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam oge ka kulawadetna nya ka 14 mansa terus dinasasi Muharram ieu nya aya di peristiwa nanya peristiwa kemanusiaan dia anu tumiba dugi ka tunggal janggalna Baginda Husain patempatan diulang oke ngiring banjir darah ya. Langit kosarita hujan getih deras wahangan oke China getih danau situ gunung ayah di Bukit Parahu di Timur Leste, oke danau beting. Jadi di tempat-tempatan orang, gunawan di orang ayah anu disebut tanah merah. Ya, makanya harita, ya tanah eta, ya banjir. Aya oge di istilahna bahasa Belanda mah disebut bom pentikul. Eta ge tanah merah. Keras di Kali Kulon aya tanah abang. Ya. Di Batawi tanah abang. Abang teh beureum merah. Ya. Teras dari pasisir Barikaler Indramayu aya nu disebut satos sama abang aya oge nu disebut Siti Jenar. Jadi Siti Jenar teh artosna tanah beureum. Artosna lemah apa? Artosna tanah merah. Ya. Dan tanah merah, tanah merah. Gitu. Ya. Nah, sadaya patempatan. Kawin, oke kawin salapan 10. Ayeuna mah masih kene. Ya. Terus masang tena
ya, pasang tenda, ya, nang kosan, ya, dugi kairaha, ya, keputusan di baginda. Kunaon eta dipeleh kamanusan aya hiji deui patempatan di urang anu disebut di Garutna nya Singajaya. Sami eta. Ya. Saha manusan anu ngajaya deui kamanusan. Ya. Sadaya ya pemuka-pemuka agungan sedunia, tokoh-tokoh presiden sedunia, maparin ya, komentar karena eta hiji peristiwa anu disebut peristiwa 10 Muharram anu disebut Ashura. Di kabuyutan biasa dipilih berupa cara. Ya. Naon bubur beureum bubur bodas. Ya. Naon deui? Ya. Aya bubur beureum bubur bodas aya. Naon deui? Aya damar sewu. Ya. 1000 damar. Dalam karek 14. Ya. 1000 lilin, 1000 damar. Ya. Damar sewu. Ya. Nah, damar sewu perbandingan jumlah ya Baginda Husein sareng kulawargana sareng jalma anu rek ngaroga halana 72 berbanding 72.000. Mata disebut kue damar kacida poekna langit jadi angkuh poek ya dikepu eta aya naon da lain kuperak ya hiji manusana anu ngagungkeun Gustina anu bade ngapung ka manggung nya anu ditulari teh hiji ya saha anu ditulari nya Baginda Husein. Ya, tak di kabuyutan, nah ceramah di kabuyutannya, sejarah panjang, ya, sejarah panjang, ya, di mana-mana, ya, di mana-mana, di Aceh aya tari saman. Ya, naon ngagamarkeun duka lara, ngagamarkeun katunggaraan. Saha katunggaraan saha? Kula wedetna. Ya. Di Bengkulu di Pariaman aya nu disebut tabut. Ya. Naon tabut? Tabut teh naon parahu? Parahu naon? Safinatun Nuh. Nahnu ahlul bait ka safinatun Nuh. Ya. Kuring kula wadat Nabi diibaratkan bahtera Nabi. Ya, maka orang kamari numpak perahu, tak kabuyutan numpak perahu, perahu namang di darat. Ya. Kunang senang kabuyutan baju itu di masyarakat adat baju itu, ya. Di batu dalam masyarakat batu itu puun bodas, ya, baju hidung, namun hari hidung teh lama duka,
penderita. Ya. Harus lambang penderita. Ini upamanya maut terang sok ngaramo ajo itu anderkeun ka kuburan. Ya, eta tos nalambangkeun. Nya. Aya maut. Ya. Maka disebut ya ngageserna tahun sakasuna janten surat tah tukar ukuran janten tahun surat tina saka ya janten surat surok ya wirahan ketangan waktu benten ya kenwe dari si tengah poe mah nya dari hampura danau pangan poena beda urang lecang jadi itu poe kene ya gitu anu ke bulan ya nah jadi itu bulan geus kecil jadi acan ya benten ya alhamdulillah ya tah rupi-rupi patempatan anu disebut ka ha ya ain sot oh ya kapna ya kapna naon takwil tafsir ya kapna naon karbun wal balak disebut karbala ya ka ha ya nam saha ya karbun wal balak tunggal janganna halakul itu halakul itu kula wadah nahi ya namiyana Yazid ada pula Musa kemudian Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan laknatullah ya aina kan absuhu kabayang teu urang eta dina salapan dinten ya kulawan Nabi baginda Husain bade cai bade nyarak cai ka sungai Efrat ka waangan Efrat ya tu kene ya di halangan ya di panah ya kabayang absurd dugi ke baginda Husain sareng putrana kahausan Ali al-Asghar Sayyid Ali al-Asghar kahausan bayangkan nuju kira-kira geus wabayina eta dina sasi dina tilu antara 4 sasi hoyong ngaleut teu kenging malihan diwalep kunang panah ancep laknatullah ya ini penderitaan cerita menjadi ramah nangis itu baginda Husain dengan putrana nu hoyong kahausan nu hoyong ngaleut palihanan di paparin panah nangis pasti mun eta teh teu riba ka urang kira-kira urang teh kumaha upami eta teh teu riba ka urang bade kumaha ka kulawan kembali nya ayeuna nu kadua ya Ali al-Asghar eta Ali al-Asghar Sayyid Ali al-Asghar nu kadua Rakana ya Imam Malik Zainal Abidin Sayyid Ali al-Akbar ya ngiring tempur
Menuju kebun, pananganana ditebak. Potong, sambil enak kencang, pedang. Tabas balik. Dubi ka pedang antun di geger. Ya, oke, teman-teman salah paham lainnya. Ayo menuju di boykot. Jadi tadi 72 orang berbanding 72.000, maka di kabuyutan ayat disebut damar sewu. Poek. Tak ayat di tradisi kabuyutan ada orang di Bali, nya anu disebut nyepi. Kemenang ayat lampu cahak. Tapi nggak sesuai. Nah peristiwa itu berulang di keling. Nah bisi ayat generok. Ya, maka saat acan nyepi ayat anu disebut naon pawe ogoh buta cakil. Generok. Tadi gambarkan kan gitu. Kulantaran itu pegat, kesejarahan pegat, informasi pegat, ini ayat tahu. Kedua, pasti cara kecilan damar sewu. Sama tuh sejarahnya. Nyari kuekan dengan taman sempur sarepu. Nya di tempat sampah pada itu oncor sarepu eta kuek dalam. Tapi sejarahnya itu apa? Ya. Tah tugas apa? Muriling ngajelaskeun ngajentre. Ya, supaya nyambung deui ke sejarah. Ya. Ngan bahasa anu benten-benten. Kabuyutan neeling. Ya. Jadi upami ayeuna aya anu teresep aya tidak kemana. Ya, terus kita kudu pipiluan dan geus cukup. Ya kan? Maka jeung milu ngewa. Ya. Kan gitu. Lamun urang terus main kereci, pan urang teu milu main kereci. Ya. Mun terus sholawatan geus teu kudu. Ya. Kan gitu. Terus kabuyutan nyano. Ngalaku di kabuyutan nukal. Ya. Jadi buktos di kabuyutan tos di jentre-jentre. Tinggal orangnya pada ngalaku nuturkeun saha. Ya, nuturkeun tatapakan karu nuturkeun wae geus hese. Ya, komo ngarah. Nuturkeun mah dina salahna wae pasti bener. Kunaon? Dalam kekurangan urang. Ya, tapi upami ngarang dina bener wae pasti salah. Dan ngarang. Ya, contoh naon? Ngarang. Ya. Dina aturan sholat, aturan sholat, ai Kangjeng Nabi teh hiji. Nya, ai sholatna rupa-rupa. Ai Nabi na hiji. Nya, tah anu nyaksen sholat Kangjeng Nabi teh kumaha? Nya taroskeun ka kulawan. Nya, ayeuna wudu. Nah, wudu jadi rupa-rupa. Kan gitu. Ya, dalam dina Quran itu prakna benten-benten. Ya. Kata rosanana, nah Kanjeng Nabi teh ngajarkeun rupa-rupa. Ya. Jang kapulawan mah kieu ngajarna, jang ka tatangga mah kieu, jang ka para sahabat mah kieu. Mah aturan Gusti. Wilah-wilah, ya, kan gitu, ya. Tayana oke dina cinta keluarga Nabi, cik ari cinta, ya.
Kira-kira mi cinta jeung mi karesep beda teu? Nah, kalau jadi istri. Nah, kalau istri dipikir teu? Dipikir. Ya. Tapi lamun naon anu dipikir resep can tantu kurang di lakonan. Tapi manusia suci kurang mah sampai diajar nuturkeun karon urang ya. Ya. Ayeuna berapa Siliwangi? Ya, rugi diparebutkeun nami teh. Ya. Orang Meksiko bisa